Ijo Aki. Kira Neng Rini datang. Tadi Aki. Nah, aku musuh pakai kadieu. Kumaha muti kujubar di sawah. Ante Ki, dari mah hati-hati mah di galengan sawah mah. Tapi tenan naon Ki. Eta cocok kita ya. Nya, tuh eta teh kacapi. Ngan dirancakalona sok disebut jentreng. Aya salah sahiji alat anu disebut rebab. Disebut tarawakisanya Ki. Nya, tuh pinter. Nya, akhirnya pada nanti janji ka Aki. Janji naon ya? Tarawangsa anu aya di Rancakalong, Aki bade nyarioskeun dongengna anu mangrupikeun kesenian zaman baheula, anu saur Aki kesenian jentreng. Oh. Nya, sok ayeuna mah atuh darariok singtu manehna. Waktu harita di zaman abad ke-8 di Rancakalong anu dipelak teh Hanjeli. Dijieun kadaharan pokok urang Rancakalong. Tapi di segadegeun harita aya pelak pare ngan dijadikeun tumpang sari. Kunaon hate tengah renah jeung teu parugu Nyai. Kakang, nguping wartos, yen di Rancakalong panen ayeuna mucekil, saatos gentosna pacabakan, tina melak pare huma ka pare sawah. Bener Nyai. Juga kunaon hate kakang teh teu parugu antara meunang bunga jeung teu bunga. Ari maksad kakang? Eueuh ilapat jeung wangsit ti samemehna. Saumpama di Rancakalong rek aya kejadian panen pare siga ayeuna. Padahal sancana menang keuntungan anu mucekil tina pepelakan melak pare huma tumpang sari jeung Hanjeli. Nah ieu teh anugerah ke Rancakalong. Mungkin ieu teh anugerah, kakang. Tenang. Ieu teh aya naon? Aya kejadian naon? Pek caritakeun. Ieu Abah hasil panen urang ayeuna teh hapa parena. Saparantosna kajadian kitu binih pare tos teu aya. Persediaan beas tos seet. Tapi sanes di urang wungkul ieu teh Abah. Nya. Mah ge ngarti permasalahan ieu. Sok we na balik heula. Kurang bisa kalaparan, sanajan pare masih aya, tapi cukup per 2 mingguan, Mbah. Engke mah nek nyawalakeun masalah ieu jeung tokoh lainna. Sok ayeuna balik we heula. Ayo. Kumaha ieu teh kakang? Naon kesalahan aranjeunna teh? Kumaha kakang? Salah naon maranehna teh? Henteu Nyai, maraneh teh nu gagal panen. Urang teh gagal panen, kakang. Nya, tadi ge kakang ti sawah neang pepelakan. Sarua jeung maranehanana. Hukuman naon ti Hyang Widi teh kakang? Salah naon kampung urang? Engke Nyai, kakang nek ngariung jeung tokoh masyarakat, nek nyawalakeun musibah ieu. Kedah kakang, kusabab ieu nyangkut kahirupan sareng nyangkut kana padaharan urang sararea. Nyari kitu mah Nyai, kakang nek kacai heula kaburu burit. Nuhun atuh kakang, mangga.
Sapertos kakang-kakang terang naon anu karanapan di Rancakalong. Ieu jadi totonen musibah gede. Naon anu kedah dilakukan Kakang Jati Kusuma? Sasadiaan beas dirahayat urang geus kurang nurutkeun pangakuan parangarana. Leuit urang geus kakurangan. Ngan cukup 2 minggu ka hareup. Eta ge moal sakabeh warga kabagean Kakang. Nya 2 minggu ka hareup teh ceuk kula ngan ukur kabagean sasabara urang warga. Saupama urang menta ka Kerajaan Sumedang, pangrasa kula moal mungkin mere maranehna oge kacida ngaharepkeun pamere ti urang. Tapi teu salah lamun urang nyobaan ngenta bantuan ka Kerajaan Sumedang. Sabab masalah ieu bisa ngakibatkeun musibah kalaparan. Usulan Kakang bener. Urang coba bae pikeun datang ke Kerajaan Sumedang. Eutik henteu urang bakal menang jawaban di masalah ieu. Ieu kabeh salah urang Kakang. Sebab urang geus ninggalkeun sababaraha hiji kewajiban dina ngahormat Dewi Sri. Bener pisan anu dicaritakeun ku Kakang Bilasita. Tapi teu mungkin urang bisa malikeun mangsa kaluar. Tapi urang kudu mikiran mangsa ka hareup. Aya kajadian teu dihareup. Saha anu rek ngadeheus ka Kerajaan Sumedang Kakang? Isuk urang utus jalma pikeun mawa surat. Ti urang keur nelangkeun yen aya kajadian di Rancakalong. Kula satuju, Kakang. Leuwih gancang, leuwih alus. Urang datang ka Kerajaan Sumedang. Nya kitu deui kula Kakang. Kaula salempang pisan ku kaayaan masyarakat di dieu. Saupami musibah ieu bener-bener kejadian. Saupama Kerajaan Sumedang teu bisa nulungan urang, jeung kerajaan geus teu bisa nulungan urang, naon anu kudu dilakukeun? Kakang rek neangan cara keur mereskeun musibah aya di Rancakalong. Sanajan Kakang ngorbankeun jiwa Kakang kurangan. Kula rek babarengan jeung Kakang Jati Kusuma. Naon wae nu bakal tumiba ka urang sararea. Nya kitu deui kula Kakang. Dugi kamot oge kula ngiringan Kakang sadayana. Dugikeun salam baktos kaula ka Kanjeng Raja Sumedang jeung bikeun ieu eusi surat ka ayeuna. Nuhun Mbah, abdi mangga permiasa. Sampurasun. Sampes.
Kakang. Nah mungkin siang ieu oge aya walaran ti kerajaan Sumedang Kakang. Iya masalah kahirupan di Rancakalong. Pangeran Sumedang langkung uningan mana anu kedah diwaler, mana nu teu kedah diwaler. Nya Kakang, nyuhun punten. Dina kayaan seperti kieu, urang hadapi ku kayaan tenang, ulah seueur pertarosan-terasan, pilih ngeganggu ka Bang Baluh Kang Jati Kusuma. Leres Kakang, hapunten kaula. Sampurasun. Nampes. Dik. Masih. Walaran. Yung Kumaha Kakang? Naon isi surat teh Kang? Pasihan terang kula Kakang. Pangeran di jero waktu ayeuna teu tiasa ngabantu. Margi persayogian dahareun di kerajaan oge warurat. Malahan pangeran nyuhunkeun waktos kanggo ngemutan kajantenan di Rancakalong. Kaula rek tapa di Gunung Padang Cirebon. Rek menta pituduh ti yang budi. Naon anu kudu ku kaula dipigawe. Lamun kitu kahoyong Kakang, kula teu tiasa ngalakukeun naon-naon. Salama Kakang tapa, kaula nyukeun widi rek ngurus kekayaan di Rancakalong. Kaula terang Kakang Rasagama aranjeun sadayana anu sakuduna ngajaga Rancakalong. Salila kaula init tatapa. Enjing kaula mimiti tapa rek migawe paling alus pikeun Rancakalong. Sae Kang Jati Kusuma. Nonton widi yang kami pakaian Rancakalong.
Senopati. Ampun Paduka yang mulia. Apa yang disampaikan penasehat tersebut semua bahwa di kerajaan Mataram panen besar, tidak kekurangan pangan. Senopati, Paduka yang mulia. di Mataram sekarang dalam keadaan subur makmur. Ini Kakaraton Mataram minta bibit pare gitu. Tapi saat sana ayah nurek datang. Aku nuhun yang adalah petua yang bari dilaksanakan. Kakang, iraha angkat ke kerajaan Mataram. Kakang nuju ngantosan saha anu bari dongkap ka Rancakalong. Sekarang nu bari nyarengan ka Mataram. Anu hasil tatapa Kakang. Kaulah ngiring Kakang, kangge nyarengan Kakang ngabantu ngajugjuk ka Karaton Mataram. Laras Kakang. Perjalanan orang numang bulan-bulan Kang. Sakumaha jauh noge urang sorang ikeun ngengkeun bibit pare keur kalangsungan hirup rahayat Rancakalong. Kakang ngahaturkeun nuhun. Sareng kacida ajrih nah ka rahayat Rancakalong. Sapanatosna urang terang saha anu bade dongkap ka Rancakalong. Sapagodos sareng wangsit Kakang. Sampurasun. Rampes. Ngacalik Nyai. Nuhun Kakang. Kieu Kakang, kusabab musibah kalaparan tos dugi kaluar wewengkon Rancakalong, kaula diutus ku Raja Sumedang pikeun ningali kayaan Rancakalong tur ngadugikeun amanat ti Raja Sumedang. Kieu saurna teh, yen Raja Sumedang menta ka para sesepuh di ieu wewengkon kanggo milarian binih pare. Jeung lamun bisa mah hayu urang babarengan ka Karajaan Mataram. Urang menta ka Raja Mataram binih pare pikeun dipelak di wewengkon Rancakalong jeung Sumedang. Hampura Nyai ulah ge renungan kedatangan Nyai ke daerah Rancakalong. Sapagodos sareng wangsit anu datang ka kaula. Oh, gitu Kakang. Benar. Saupamina kitu, hayu atuh urang angkat engal-engal. Ulah dugikeun ka musibah teh kateterasan tur nyiksa rahayat Rancakalong. Da Raja Sumedang oge salarasna mangaros prihatin ku ningali kayaan kieu teh. Tapi dalah dikumaha Kakang, da kayaan di Karajaan Sumedang oge sami waktos-waktos ayeuna nuju heureuppakeun pungsak dahar. Ulah ngarti Nyai, sugan we aya jalan.
keur ngarengkeun musibah nu aya di Rancakalong. Nuhun Kakang. Saha wae nu bade angkat teh? Ulah jadi kusuma. Gula Raksagama. Gula Wirasuta. Kula Wisanagara. Usia. Kakang, urang teh geus nyorang satengah perjalanan ka Mataram teh. Nya, Nyai. Di antara kakang-kakang mun aya nu geus ngarasa capek, tong asa-asa ngomong ke kaula. Abdi mah si kene kiat Kakang. Tapi upami nu saresna mah duka. Tapi upami bade reureum ge nya mangga. Nya, lamun aya tempat mah urang reureuh heula we sarerea. Nya, Nyai. Bari sekalian orang ngalapasin capek. Lantaran ngalapan orang teh geus jauh. Hayu atuh Kakang. Ayo. Ayo. Lain namun reureuh di dieu kumaha ieu teh di sana? Terus Kakang. Ayo Capek ieu teh. Nyai, batu patiukan Kakang ngangan deui. Aduh. Barina rokrak. Dulu kedudukan. Di atas aya geuning Kakang teh. Hantu namian sakedah sakedih. Karasa hanang teh. Haneut ya. Duh Kakang, geuning lampahan urang teh geus kacida jauh na. Terus Nyai. Sigana di kampung anu ditinggalkeun ku urang mah loba rahayat nu kalaparan. Ngan aya sababaraha hiji barudak anu bisa nahan lapar. Tiga jalma dewasa. Bener pisan Nyai. Aya kalana urang hirup kudu berjuang. Urang rek irit ka Mataram deka belaan warga Rancakalong. Kiranya Nyai di Mataram urang bakal menangkeun bibit pare. Duka atuh Kakang. Kaula teu bisa nangtukeun. Sigana namun urang geus nepi ka tapal wates daerah Kerajaan Mataram. Neme urang bisa nganyakeun eta beja. Sugan we Nyai. Mataram naik mere bibit pare keur rahayat Rancakalong. Ulah boga pikiran nu hanteu-hanteu. Urang teh memperjuangkeun rahayat Rancakalong. Di perjalanan sing salamet, sing mulus nepi ka tujuan, meunang bibit pare. Leres Kakang. Perneangan bibit pare.
mudah-mudahan orang teh berhasil. Hayu atuh Kakang, ulah lihat teuing urang teh. Nya atuh hayu bisi kebarangan teh. Hayu atuh. Hayu. Ade durukan nanti di paihan. Iya Kakang. Durukan ini. Oh, para man. Terus lah Kakang hayu pareum lah. Di sana, tahukah kerajaan Mataram? Oh, ini sudah memasuki wilayah Mataram. Cara bagus maksud tujuan mau ke Mataram. Betul. Ya, kebetulan saya juga mau ke Mataram. Kalau gitu sama-sama aja. Mari. Silakan duluan. Ya, permisi. Oh, gitu. Mari kita sama-sama. Kade kurang kudu hati-hati rek asup ke daerah rame bisi katohyan ku para penggawa kerajaan. Terus pisan Kakang, urang kadieu teh rek neangan bibit pare. Kade urang ulah jadi neangan musibah. Atuh urang kudu kumaha carana Kakang sangkan urang bisa nepi tur amprok jeung Raja Mataram Kakang. Pasti tepi jeung urang bisa amprok sareng Raja Mataram. Nuhun Kakang. Tapi kade tong lela teuing di dieu kudu ingat ka Ranca Kalong manehna keur dina aya kasusahan. Urang ulah ngabantah. Urang gugu bae cariosan Kang Jati Kusuma. Kula ngarti Ki Warasuta rek abus ka karajaan teh lain pagawean anu enteng-enteng. Coba taroskeun ka Nyai anu geus pernah di karajaan. Kaula Kakang sadayana naon anu dicarioskeun teh laras pisan. Yen rek lebet ka daerah karajaan teh teu bisa kitu wae siga asup ka imah biasa. Kaula anu cicing di karajaan oge teu bisa kitu bae panggih mau jadi raja teh. Saterasna naon atuh rencana urang Kakang? Urang neangan jalan, neangan katerangan ti rahayat sabudeureun kerajaan Mataram. Cing Kakang, manawi Kakang gaduh saran. Terus naon anu kudu dipegawe ku urang? Sangkan urang ulah lila teuing di pasar Kakang. Lantaran lamun lihat di pasar, urang pasti dicuriga ku penggawa Mataram. Kieu alus nama. Urang ayeuna ini tapi papisah. Sangkan urang ulah dicuriga ku penggawa kerajaan. Laras pisan eta teh Kakang. Urang ayeuna papisah mencar masing-masing. Tapi engke urang katepung deui. Ayeuna urang papisah teh ameh teu katohian ku Raja Mataram. Kakang nek nyokot jalan tengah. Sampean mah nek ka mana oge pek bae. Nu penting sing ati-ati ulah katohyan ku penggawa kerajaan.
make tepung-tepung deui ditungtung pasar. Bari itu nyatanya masalah perdagangan. Sae Kakang. Hayu tadi kita malah dit. Ada alon-alon ya. Alon-alon baik lah. Ayo. Sayur, kalau dijual tuh ayamnya. Sayur menek. Balik, boleh. Ayam sambung, Bos. Iya nih. Nyari sayurannya deh, Pak. Lagi. Bang, ayo Bang. Sebentar. Tunggu dulu. Taruhannya tambah. Berapa? Ayo berapa? Nah, Oh, Nyai, kita mah rombongan Kerajaan Mataram mereka pasar digana. Hapunten Nyai. Eta teh rombongan Kerajaan Mataram, rupina bade ngalangkung ka pasar. Mun urang lihat di pasar bisa bahaya. Untung we urang teh katohian. Kita sekarang ini tidak kurang apapun untuk urusan pangan.
Bahkan pangan kita melimpah ruah. Tapi sesuai dengan janjiku terhadap rakyat Mataram untuk tidak melepas bibit padi keluar dari Mataram. Daulat Baginda Raja, segala titah Baginda Raja, hamba perhatikan. Saya lihat penduduk Mataram tidak ada yang kelaparan. Ini kerja yang sangat baik dari semuanya. Daulat Baginda Raja. Ini semua berkat kekuatan Baginda Raja Mataram yang saya hormati. Daulat Baginda Raja Mataram sangat dikasihi Yang Widi. Bagaimana dengan perbatasan? Ampun Paduka Yang Mulia, seluruh perbatasan keadaan aman. Meskipun ada laporan kalau negeri Mataram telah banyak kedatangan tamu, tapi selama ini tamunya hanyalah para pedagang dan bukan para penyusup yang akan menyebarkan kepercayaan. Bagus, Patih. Lalu bagaimana dengan kerajaan-kerajaan lain yang menjadi bagian Mataram? Ampun Paduka Yang Mulia, semua masih setia kepada Baginda Raja. Saya punya maksud. Tapi saya ingin bertanya pada penasehat kerajaan. Yang Mulia Baginda Raja, katakan apa yang Baginda inginkan. Saya ingin membantu kerajaan-kerajaan di luar Mataram yang sedang mengalami kekurangan pangan, penasehat. Maaf Pak hamba Yang Mulia, menurut hamba itu akan membuat kepercayaan penduduk Mataram berkurang. Karena menurutnya Yang Mulia telah ingkar janji. Maafkan Yang Mulia, hamba ikut campur. Silahkan. Apa yang akan kamu katakan dari para sesepuh? Maafkan hamba Yang Mulia Baginda Raja, kiranya itu adalah baik keinginan Yang Mulia Baginda Raja untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Tapi Baginda harus pikirkan apa yang telah Yang Mulia Baginda Raja katakan di depan penduduk Mataram, bahwa Yang Mulia Baginda Raja tidak pernah mengizinkan bibit padi keluar dari kerajaan Mataram. Benar Kanda. Kanda harus menjaga kata-kata Kanda di depan penduduk Mataram. Jika tidak menjaga kata-kata Kanda di depan penduduk Mataram, kemungkinan apa yang akan terjadi? Kemungkinan Kanda akan kehilangan kepercayaan dari penduduk Mataram. Baiklah. Saya urungkan itu semua. Daulat Baginda Raja.
Cayo, iki tarian apa, Cayo? Tarian yang barusan adalah tarian untuk menghormati Dewi Sri. Oh, aku ngertos, Cayo. Matur nuwun, Mbak Cayo. Iya, sama-sama. Mari. Monggo. Mohon ampun, Paduka Yang Mulia Baginda Raja. Ada apa, penasehat? Apa yang ingin penasehat sampaikan? Sembah ngapunten, Paduka Yang Mulia Baginda Raja. Di Mataram telah kedatangan orang asing. Siapa mereka? Apakah mereka penyusup? Sembah Paduka Yang Mulia Baginda Raja. Mereka adalah hanya pengamen biasa yang datang dari daerah Rancakalong. Rancakalong? Pengamen? Kesenian macam apa yang mereka mainkan? Mohon ampun Paduka Yang Mulia Baginda Raja. Mereka dari Rancakalong di Tatar Sunda, di wilayah kerajaan Sumedang yang dipimpin oleh Baginda Raja Prabu Kian Santang. Pati, penasehat, dan sesepuh semua. Di kerajaan Mataram ini jangan sampai disusupi asing yang ingin memecah belah penduduk Mataram ini. Dan jangan sampai ada yang merusak ajaran dan hakikat di bumi Mataram ini. Maka mereka akan berhadapan dengan Paduka Yang Mulia, sepengetahuan saya, mereka hanya pengamen biasa yang mengalunkan irama untuk mengagungkan Dewi Sri. Benar itu, Pati. Mereka datang untuk mengamen. Ampun Paduka Yang Mulia Baginda Raja. Apa yang dikatakan sesepuh dan penasehat kerajaan sesuai dengan yang hamba lihat. Panggil mereka ke sini. Titah Paduka, hamba laksanakan. Bawa mereka menemuiku. Aku ingin tahu kesenian macam apa yang mereka mainkan. Hamba laksanakan. Maaf Kisanak. Kanjeng Pati. Paduka Yang Mulia Baginda Raja sudah menunggu di pendopo kerajaan. Maaf Kanjeng Pati. Ada apa gerangan memanggil kami? Kami rakyat biasa. Tidak usah lama-lama. Sekarang juga ikut denganku. Jangan lupa bawa alat kesenian itu. Kisanak, kalian datang dari mana? Paduka Yang Mulia, kami dari Rancakalong. Dari Rancakalong?
Oh, hanya kamu, seorang perempuan yang ikut serta dalam rombongan. Benar, Paduka yang mulia. Saya Nyai Sumedang dari Kerajaan Sumedang. Dari Kerajaan Sumedang? Benar, Paduka yang mulia. Maksudmu? Paduka yang mulia, kami datang ke Mataram membawa maksud yang baik, Paduka. Kisanak semua datang dari Kerajaan Sumedang. Untuk tujuan apa? Paduka yang mulia, kami datang untuk memperkenalkan seni yang bertujuan mengagungkan Dewi Sri. Oh, di Mataram belum pernah ada kesenian yang Kisanak mainkan. Sudi kiranya Kisanak memainkannya. Dengan rasa senang hati, Paduka yang mulia. Silahkan Kisanak mainkan. Kisanak semua, kesenian yang Kisanak mainkan benar-benar menyentuh hati Sanubari. Sehingga pantas kesenian yang Kisanak mainkan untuk mengagungkan Dewi Sri adalah tepat. Terima kasih, Paduka yang mulia. Paduka yang mulia, kami tidak berharap banyak. Kami hanya memohon sudi kiranya Paduka memberikan kami sedikit bibit padi. Mohon ampun, beribu ampun, Paduka yang mulia. Di Rancakalong telah terjadi kemalangan panen. Panen kami gagal karena kami telah meninggalkan adat istiadat kami jika hendak bercocok tanam. Benar, Paduka yang mulia. Dulu kami bercocok tanam hanjeli. Padi hanya tumpang sari. Kami tidak pernah ada bencana. Paduka yang mulia, kami dari Rancakalong datang di Mataram berbulan-bulan, dan sekian lama itu pula kami meninggalkan anak dan istri di Rancakalong. Apa perlu Kisanak-kisanak dari Rancakalong itu
diberi bibit padi? Saumpamana kayaan di Rancakalong jika di Mataram kacida bunga namun urang sakabeh teh komo deui rahayat di Rancakalong. Kantenan pisan Kakang. Mohon Kakang, upami kitu mah urang sakabeh pasti sejahtera. Mohon Kakang, katingalina Raja Mataram yang bingung. Ulah lami teuing Kakang di Kerajaan Mataram. Geura taroskeun masalah bibit paretea. Sabartos Kakang uninga. Urang tos kacapean. Aya ge Nyai Sumedang tos capek menuju istirahat di pendopo kerajaan. Urang tong laka hayang barali. Urang can hasil. Bukan kerajaan arwah pikiran dikawal asli mere bibit pare khususnya ke Rancakalong. Baginda Raja. Mohon maaf Baginda Raja yang apabila kami lancang. Bicaralah di sana. Maaf Baginda Raja. Bagaimana untuk permintaan kami untuk mengenai bibit padi? Apakah Baginda Raja mengabulkannya? Makanya di sana saya kumpulkan di sini yang membuat saya serba salah. Pamesuri, sesepuh, dan penasehat tidak setuju bibit padi keluar dari Mataram. Tapi saya merasa kasihan sama Kisanak dan rakyat Rancakalong. Pati, ambilkan duit padi. Tapi Baginda, ambilkan. Baik Paduka Yang Mulia. Penggawa, ambilkan bibit padi untuk mereka. Padi, taruh di situ padi. Tapi bagaimana Kisanak membawa bibit padi keluar dari Mataram? Saya tidak ingin Kisanak merusak kepercayaan masyarakat Mataram.
Baginda Raja yang mulia, jangan merasa khawatir mengenai bibit padi akan kami masukkan ke dalam kecapi. Bisa Baginda Raja akan kami jamin aman. Lalu bagaimana? Bunyi kecapi itu, Kisanak. Baginda Raja yang mulia, kami jamin tidak akan berubah. Oh, coba buktikan, Kisanak. Benar-benar mengagumkan. Tidak merubah suara kecapi itu. Benar, Paduka yang mulia. Kisanak, sampai di sini kami mengantar kalian semua. Terima kasih, Senopati. Hati-hati di jalan, Kisanak. Terima kasih, Kanjeng Pati. Kami akan laksanakan. Ingat, hati-hati. Menuju Rancakalong, banyak penjahat-penjahat berkeliaran. Terima kasih, Kanjeng Pati. Kami akan lebih hati-hati di perjalanan. Terima kasih, Kanjeng Pati. Mundur, Kang. Kakang, mereka pantas mendapat ganjaran atas perbuatan mereka. Betul, Nyai. Yang batil pasti mendapat akibatnya. Kakang, mari kita lanjutkan perjalanan. Mumpung hari masih siang. Mari kita. Mari. Betul. Mari kita jalan. Mari.
Aduh, capek kieu jauh ke nih ka Ranca Kalong. Oke, Ranca Kalong. Kenaon Kakang Laksagama itu menuju garung raribah teuing. Teh naon rek dijieun teh Kakang? Basa kaula keur di sawah. Ningali awi di bolongan. Katiup angin, suarana ngahiung. Ingat ayeuna mah. Bisa dipake. Nah, cobi we nya. Sabar. Carana kieu. Cik. Aha Kakang eta teh suarana teh. Ngek ngek ngek. Naon eta teh? Apaan ieu teh? Ngek ngek. Keur ngabaturan kacapi. Ayo atuh Kakang, da Jatikusuma oge jeung Nyai Sumedang, urang nungguan ulah tingalikeun. Kakang Jatikusuma ayeuna. Mangga, ayo atuh. Kakang, sigana kaula geus teu niat Kakang. Mangga teraskeun perjalanan ka Ranca Kalong. Kakang Laksagama, Kakang Rusita. Dipayang ayeuna kurang kurepkeun di dieu we. Pengorbanan Nyai sing dipeeling ku rahayat Ranca Kalong sareng rahayat Sasumedang. Kang, urang teh masih di Solo. Masih kena jauh perjalanan ka Ranca Kalong, Kakang. Mohon Kakang Wisanagara, hayu tuh orang teraskeun perjalanan. Mangga Kakang. Aya naon? Mbah Jatikusuma atau Sumping? Parantos Sumping. Upami kitu mah wartosan warga sadayana urang kumpul di pendopo. Mangga Nyai. Ayo. Kakang. 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 Kumaha aya hasilna, Kakang? Ya Nyai, Kakang lampah ka Mataram teh. Tah ieu hasilna. Hayu urang ka Rimah atuh.
saya yang hasil bibit pare di Mataram. Nanti pula mudah-mudahan Raden masih berumah Badega. Badega. Mulai ya, sampai. Nela tak iya hasil tatanen anu mucekil anu hasil pare di Mataram lah begituna ulah mau kuwokeun kanu adat kebiasaan ngahormat Dewi Sri. Tah iya kesenian ngek-ngek anu maksudna keur ngahormat Dewi Sri. Anu leuwih jelasna kesenian sang saka 17 Rancakalong tiba nanti Mataram.
ka Incu ngedalkeun sejarah jentreng nu aya di Rancakalong. Oh,